Salajengna wayajibu piage ta'ala al-qiyamu binafsi. Wayajibu jeung wajib bihaqi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Naon al-qiyamu binafsi? Sifat al-qiyamu binafsi wa ma'nahu jeung ari maknana itu al-qiyamu binafsi eta annahu ta'ala sanyanyana Allah ta'ala eta la yaftakiru henteu menggon atawa teu mika butuh ila mahalin kana tempat wala ila mukhasisin jeung teu mika butuh kanu ngayakeun. Wadiduhu jeung ari lalawananana itu al-qiyamu binafsi eta al-ihtiyaju mika butuh ilal mahali kana tempat wal mukhasisi jeung kanu ngayakeun. Wadalilu jeung ari dalilna ala dalika kana itu wujubul qiyam binafsi eta annahu sanyanyana Allah ta'ala eta lawih taja lamun dikira-kirakeun mika butuh Allah ila mahalin kana tempat lakana mangka tangtu bukti Allah eta sifatan sifat wa kaunuhu jeung ari ayana Allah eta sifatan sifat eta muhalun mustahil walawih taja jeung lamun dikira-kirakeun mika butuh Allah ila mukhasisin kanu ngayakeun lakana mangka tangtu bukti Allah eta hadisan anu anyar wa kaunuhu jeung ari ayana Allah eta hadisan anu anyar eta muhalun mustahil. Dina ieu katerangan musonif rek nerangkeun sifat anu nomer kalima nya anu wajib di hakna Allah ta'ala wujud hiji wujud dua qidam tilu wujud qidam bako mukhalafatul lil hawadisi ta ieu nu kalima nyaeta qiyamuhu binafsihi. Jadi maksudna wajib ceuk akal Allah ta'ala teh eta qiyamu binafsi atawa sok disebutnya atawa qiyamuhu binafsihi tah eta. Naon ari maknana qiyamu binafsi teh nyaeta ta annahu ta'ala sanyanyana Allah eta teh henteu menggon kana hiji tempat jeung henteu mika butuh kanu ngayakeun. Tah eta makna qiyamuhu binafsi. Nya mana sederhanana mah ngadeg ku zatna nyalira kitu. Geuning aya dina Al-Qur'an dina ayat wallahu alal arsyis tawa ari Allah eta aya di luhureun arasy istawa anu menggon anu cicing nya. Tah di dinya istawa di dinya nya lamun ceuk ulama ceuk bayani mah ulama ahli bayan eta teh sebutna teh majaz nya ngamaknaan lapad lain kumana asalna. Jadi ari mana asal istawa pan cicing nya anu geleng gitu. Tah anu dikarepkeun mah lain istawa mana asal tapi mana baidna gitu. Nyaeta anu nguasai jadi artina Allah teh anu nguasai kana arasy gitu. Nguasai kana arasy ta eta nya lain cicing dina luhureun arasy gitu. Tak sok aya paribasanya serahkan kepada Tuhan serahkan kepada yang di atas gitu. Tah lamun urang ngomongkeun di atas nekadkeun yen Allah ta'ala teh aya di luhur ta eta teh kupur nya. Sabab pan di dieu nya layap takiru ila mahalin gitu. Henteu menggon kana tempat. Kitu eta teh. Tuluy aya dina ayat Al-Qur'an teh pan yadullahi gitu.
tah eta tangan Allah. Tah yad di dinya mah nya lain mana asal leungeun tapi mana baidna gitu. Ceuk ma'ani mah gitu ulama ahli. Ceuk badi'i ulama ahli bade gitu disebutna teh bade tauriyah eta teh. Jadi lapad anu ngabogaan dua makna gitu. Hiji makna qarib, dua makna baid, barijeung anu dikarepkeun mah makna baidna gitu. Ari makna qaribna mah pan yad teh leungeun gitu. Tah makna baidna mah nyaeta kudrot gitu. Kawasa Allah gitu, kekuasaan Allah gitu. Yadullahi teh kawasa aya dina kekawasaan Allah. Ta eta nya. Eta mah dina sifat mukhalafatul lil hawadisi gitu. Tah kitu mah tak ulah rek dina Al-Qur'an nya, ulah rek ningali tina terjemahan tapi tafsiranana gitu, tafsir. Jadi lamun tina terjemahan mah salah gitunya ulah. Henteu salah tapi ngan lain anu dikarepkeunana gitu. Tah eta. Tuluy lalawananana kana sifat qiyamu binafsi teh nyaeta al-ihtiyaju ilal mahali wal mukhassisi. Mika butuh Allah teh kana tempat jeung kanu ngayakeun. Eta lalawana sifat. Jadi mustahil cek akal Allah Ta'ala teh mika butuh kana tempat jeung kanu ngayakeun. Ta eta. Mana dalilna anu nuduhkeun yen Allah Ta'ala teh wujubul qiyam binafsi. Wajibna Allah Ta'ala teh kasipatan ku sifat qiyamuhu binafsihi ta ieu. Annahu lawih taja sanyana Allah Ta'ala lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala teh mika butuh kana tempat maka tangtu bukti Allah Ta'ala teh eta sifat. Nah kan ari nu mika butuh kana tempat mah sifat lain zat gitu. Seperti urang kan sifatnya urang mah mika butuh kana tempat seperti imah gitu nya. Tah jeung ari ayana Allah eta sifat teh mustahil. Mustahil Allah Ta'ala eta sifat itu sabab Allah Ta'ala mah zat lain sifat. Cek tadi sifat anu mika butuh kana tempat mah nyaeta sifat lain zat. Mustahil Allah Ta'ala kasih mika butuh kana tempat gitu. Jeung lamun dikira-kirakeun Allah Ta'ala teh mika butuh kanu ngayakeun maka tangtu bukti Allah Ta'ala teh eta anu anyar. Sedengkeun ayana Allah Ta'ala anu anyar teh eta teh mustahil tah. Panjak tadi Allah Ta'ala teh zat lain sifatnya. Anu sok menu mika butuh kanu ngayakeun mah nyaeta sifat lain zat. Lamun Allah Ta'ala mika butuh dikira-kirakeun nya mika butuh kanu ngayakeun maka Allah Ta'ala teh di sifatan ku hawadis barang anu anyar. Tah eta teh mustahil gitu. Sedengkeun kitu cara teh mustahil ka Allah Ta'ala. Gitu eta teh hadirin wal hadirat. Kantun wayajibu pihak kita al wahdaniyatu wallahu a'lam bissawab.